Kang, ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal ti gigir saguncing ti tukang satulak pinggang. Hampura Kang, rumah saja di pamajikan loba dosa. Lain ieu spray anyar Can dibayar belum? Aisyah loba dosa kitu. Ya Allah Kang dosa betul kau hitung. Akan masuk langit tara duit-duit dompet. Naon? Duit di dompet sok langit tara. Osok eta teh neng nu nyokot. Unahan teh bebeja atuh Kang deui pelit belegug sabah. Pokona mah yang diikhlaskeun ku akang. Nu kadahar ku neng nu teu bebeja ge yang diikhlaskeun ku akang. Ya hampura ku akang neng. Gini akang ngecerik dosa mah gedean aing. Aing sok ngusep teu bebeja. Ari meuli upan mah aing 100.000 boga duit. Meres mah 20.000 ka aing nyaah belegug. Kajeun ku neng di hampura. Eta mah dosa leutik ceuk neng mah da neng nu ngadang laukna. Nuhun Aisyah ridho mah aya kene dosa akang nu gede. Dosa naon Kang? Geus 3 bulan nikah teu bebeja. Ribut deui di dinya mah eta mah. Saya tahu dari Bapak Ustadz Gojali, Bapak Ustadz Diri oge nya cenah ibu-ibu di dieu mah sarolehah sadayana.